Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kakak-kakak. Kumaha kabarna kakak-kakak dinten ayeuna? Mugia urang sadayana dijaga salawasna ku Allah Subhanahu wa taala. Sateu acana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Kita akan belajar tentang miara lingkungan. Artinya menjaga lingkungan. Miara lingkungan. Miara lingkungan nu endah tur bersih mangrupa kaayaan nu jadi harapan sakur nu nyicinganana. Ngajaga lingkungan sangkan tetep endah tur bersih jadi pancen sakumna warga masyarakat. Henteu micen runtah sagawaya jadi palanggeran utama anu kudu diestokeun salawasna. Menjaga lingkungan. Lingkungan yang indah dan bersih merupakan situasi yang menjadi harapan setiap penghuninya. Menjaga lingkungan agar tetap indah dan bersih menjadi kewajiban seluruh warga masyarakat dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan menjadi penyebab yang harus selalu diperhatikan. Dina gundukan runtah anu diantep, kuman panyakit bisa gancang ngarekahkeun. Kukituna unggal jalma kudu mibanda kasadaran pikeun ngariksa lingkungan sabudureun. Boh lingkungan imah sorangan, boh lingkungan sejena nu jadi patempatan hirup kumbuh sapopoe. Pada tumpukan sampah yang dibiarkan begitu saja, kuman penyakit dengan cepat bisa menyebar. Maka dari itu, setiap orang harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Baik itu lingkungan rumah sendiri atau lingkungan di sekitarnya yang menjadi tempat kehidupan sehari-hari. Tengetan sajak ieu dihandap, regepkeun cara macana anu dicontohan ku Bunda. Kunaon alam urang? Ku Wildan Devi Wijaya. Usum hujan geus datang, unggal poe unggal waktu, teu eureun-eureun. Saestuna mah hujan teh barokah, barokah pikeun sasatoan, tatangkalan jeung manusa. Tapi nyatana ayeuna hujan mawa musibah, banjir, urug, kajadian di mana-mana. Rek teu banjir kumaha? Rek teu urug kumaha? Gunung nu loba tatangkalan geus bulistir dijieun rupaning wangunan. Kunaon alam urang? Jawabanana aya dina diri urang. Berikut ini terjemahan puisi ke dalam bahasa Indonesia. Kakak perhatikan baik-baik ya kak, agar mengerti maksud dari puisi di atas. Kenapa alam kita? Musim hujan sudah datang. Setiap hari, setiap waktu, tidak kunjung reda. Semestinya hujan membawa berkah. Berkah bagi binatang, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Tapi kenyataannya sekarang, hujan membawa musibah. Banjir, longsor, kejadian di mana-mana. Bagaimana tidak banjir? Bagaimana tidak longsor? Gunung yang banyak pepohonan sudah gundul dijadikan bangunan. Kenapa alam kita? Jawabannya ada pada diri kita. Jadi, isi puisi yang tadi itu adalah tentang alam. Tugas. Sangkan leuwih antep nyangkem eusi sajak nu diregepkeun, prak jawab pananya ieu dihandap. Agar lebih memahami isi puisi di atas, silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulis masing-masing ya kak. Nomor 1,
Kaayaan naon anu digambarkeun dina eusi sajak teh? Artinya, keadaan apa yang digambarkan pada puisi di atas? Nomor 2, naon saestuna hujan pikeun manusia? Artinya, apa yang semestinya hujan bagi manusia? Nomor 3, kajadian naon anu mindeng datang lamun hujan terus-terusan? Kejadian apa yang akan terjadi apabila hujan turun terus-menerus? Nomor 4, kalimah mana nu ngagambarkeun kaayaan gunung? Kalimat mana yang menggambarkan keadaan gunung? Nomor terakhir, naon eusi utama tina sajak kunaon alam urang teh? Apa isi utama dari sajak kunaon alam urang? Tugas ini dikumpulkan via Google Classroom. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di tugasnya ya Kak. Kemudian pengumpulan terakhir pada hari Kamis 4 Februari 2021. Jangan lupa ya Kak, tetap semangat. Hatur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna kumaca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.